kabayan ngalanangka. Hiji poe si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nukalot ngalanangkana teh kabayan cek mitohana. Keceling si kabayan ka kebon nyoren bedogrek ngalanangka. Barang nepi ka kebon si kabayan alak ilik kana nangka-nangka. Manggih nukalot tur gede pisan. Terus we diala bareng jeung dipanggul kacida beratna. Wah moal kaduga ieu mah pikir si kabayan. Terus nangkana teh ku si kabayan dipalitkeun ka walungan. Jung we rek balik mah ti heula da geus kolot ieu. Cek si kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan meunang ngalanangka teh? Cek mitohana. Komo wae munang mah nyokolot nya gede. Cek si kabayan. Terus ena mana nangkana? Cek mitohana. Har can datang itu. Pan tadi teh dipalitkeun dititah balik sorangan. Cek si kabayan. Ari maneh ku bodo-bodo teuing kabayan moal aya nangka anu bisa balik sorangan. Cek mitohana bari keheul. Nu bodo mah nangkana kolot-kolot teu nyaho jalan balik. Cek si kabayan bari ngaleos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring bade ngadongeng anu judulna si kabayan ngalanangka. Hiji poe si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nukolot ngalanangka teh kabayan cek mitohana. Kenciling si kabayan ka kebon nyoren bedogrek ngalanangka. Barang nepi ka kebon si kabayan ulak ilik kana tangkal nangka. Manggih nu geus kolot tur gede pisan terus bae diala barang dipanggul kacida beratna. Wah moal kaduga ieu mawana pikir si kabayan. Terus nangka teh ku si kabayan dipalitkeun ka walungan. Jung wae balik ti heula da geus kolot ieu cek si kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan meunang ngalanangka teh? Tanya mitohana. Komo wae meunang mah nya kolot nya gede cek si tembal si kabayan. Mana atuh ayeuna nangkana? Cek mitohana. Har can datang kitu pan tadi teh dipalitkeun titah balik ti heula. Cek si kabayan. Ari maneh ku bodo-bodo teuing moal aya nangka bisa balik sorangan. Cek mitohana bari keheuleuan pisan. Nu bodo mah nangkana kolot-kolot teu nyaho jalan balik. Cek si kabayan sabari ngaleos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi bade ngadongeng anu judulna si kabayan ngalanangka. Hiji mangsa si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nukolot ngalanangka teh kabayan cek mitohana. Keceling si kabayan ka kebon bareng nyoren bedog. Nepi ka kebon si kabayan ulak ilik kana tangkal nangka. Manggih nukolot tur agung. Terus we diala dipanggul ku si kabayan kacida beratna. Wah moal kaduga ieu mah cek si kabayan geus sabab kebon teu pati jauh sareng walungan eta nangka dipalitkeun. Jung balik ti heula da geus kolot ieu nyarita si kabayan ka nangkana. Barang duwi ka bumi si kabayan ditarus ku mitohana. Kabayan aya teh nangkana. Nya aya atuh nya ageung tur tos kolot. Mana nangkana? Anjeun datang sorangan geuning tumaros mitohana. Hah? Nahat? Teu acan dugi kitu. Beda geus balik ti payun jawab si kabayan. Ari maneh ku bodo-bodo teuing kabayan teu aya ceritana. Nangka bisa balik sorangan jawab mitohana keheuleuan. Nu bodo mah nangkana geus kolot teu nyaho jalan balik. Cek si kabayan bari ngaleos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim abdi bade ngadongeng anu judulna si kabayan ngalanangka. Hiji poe si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nukolot ngalanangka teh kabayan cek mitohana. Keceling si kabayan ka kebon nyoren bedog rek ngalanangka. Barang nepi ka kebon si kabayan ulah ilik kana tangkal nangka. Manggih nukolot tergede pisan. Terus lae diala barang dipanggul kacida beratna. Wah moal kaduga ieu mawana pikir si kabayan. Terus nangka teh ku si kabayan dipalitkeun ka walungan. Jung wae balik ti heula da geus kolot ieu cek si kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan meunang ngalanangka teh? Tanya mitohana.
komo wae ai menang mah nya gede nya kolot tembal si kabayan mana atuh ayeuna nangkana teh cek kumintohana hah can datang kitu pan tadi dititah balik dipalidkeun dititah balik ti heula cek tembal si kabayan ari maneh kubodo-bodo teuing kabayan moal aya nangka bisa balik sorangan cek mitohana bari keheuleun pisan wah nu bodoh manangkana kolot-kolot teh nyaho jalan balik tembal si kabayan bari ngaleos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampurasun. Sim kuring bade ngadongeng si anu judulna si kabayan ngalanang ka. Hiji poe si kabayan dititah ngalanang ka kumitohana. Nu kolot kabayan ngalanang ka teh ceuk mitohana. Kenceling si kabayan ka kebon sabari nyoret bedog alek ngalanang ka. Barang nepi ka kebon si kabayan ulak ilik kana tangkal nangka. Meunang anu gede meunang anu kolot tur gede pisan. Barang alek dipanggul kacida beratna. Wah moal kaduga yeuh mawana. Pikir si kabayan. Terus wae nangka teh dipalidkeun ka walungan. Jung wae balik ti heula da geus kolot ieu cik si kabayan carita ka nangkana. Barang nepi ka imah si kabayan ditanya ku mitohana, kabayan meunang nangka teh komo wae nya kolot nya gede pisan tembal si kabayan. Mana atuh ayeuna kabayan nangkana can datang kitu pan tadi teteh balik ti heula ari maneh ku bodoh-bodoh teuing moal aya nangka bisa balik sorangan cik mitohana bari kuhulun pisan. Wah nu bodoh mah nangkana kolot-kolot teh nyaho jalan balik cik si kabayan bari ngaleos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim kuring bade ngadongeng si kabayan ngalanang ka. Hiji poe si kabayan dititah ngalanang ka ku mitohana. Nu kolot ngalanang ka teh kabayan cek mitohana. Kenceling si kabayan nyoren bedogrek ngalanang ka. Barang nepi ka kebon si kabayan ulak ilik ka tangkal nangka. Manggi nu geus kolot tur gede pisan. Hayu wae diala barang dipanggul kacida beratna. Terus nangka teh dipalidkeun ku si kabayan. Jung wae balik ti heula. Da geus kolot ieu ceuk si kabayan bari nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah si kabayan ditanya ku mitohana, kabayan meunang nangka teh. Jawab mitohana, komo wae meunang mah nya kolot nya gede. Tembal si kabayan. Mana atuh nangkana teh? Ceuk mitohana. Her, can datang kitu pan bieu geus dipalidkeun titah balik ti heula. Tembal si kabayan. Ari maneh ku bodo-bodo teuing kabayan moal aya nangka balik ti heula. Ceuk mitohana bari keheuleun pisan. Her, nu bodoh mah nangkana kolot-kolot teh nyaho jalan balik. Tembal si kabayan bari ngaleos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade ngadongeng nu judulna si kabayan nangka. Hiji poe si kabayan ngalanang ka dititah ngalanang ka ku mitohana. Nu kolot ngalanang kana teh kabayan kencing si mitohana. Hancan datang kitu pan tadi teh dipalidkeun dititah balik ti heula. Tembal si kabayan ari maneh ku bodo-bodo teuing moal si kabayan ari maneh ku bodo-bodo teuing aya nangka bisa balik sorangan cik mitohana bari keheul. Wah anu bodoh mah nangkana kolot-kolot teu nyaho jalan balik cek si kabayan sabari ngaleos.